dayus hukum naker kanu jadi kolot lamun kolot ngantep budak migawe maksiat sedengkeun siksaan pikeun jalma dayus jangan harapkan ibu jeung bapak hayang nincak surgana Allah. Hampura bapak ibu kudu dibejakeun rahasiana mah ieu Indonesia memang pada zahirna geus merdeka padahal hakikat nama umi neng bager bahnya ieu urang teh masih keneh kajajah nu ngajajah ka urang ayeuna mah teu katinggali mah teh cara zaman baheula dikirim tank baja pesawat tempur pasukan khusus keur ngancurkeun Indonesia tapi nu ngajajah ka urang ayeuna mah ibu teu katingali punten tingali contoh leutik we ieu HP apal ibu HP neng gelis apal HP ieu HP merekna Odo hah cek urang bieu naon ari kuduna bibir saha emang masalah buat lo maaf SIM kuring tengah maksud ngabahas merek HP apalah artinya ngabahas merek HP merekna bebas rek Oppo rek iPhone Samsung oge arek Vivo kamera penipu teh geuningan hek teh teuingan kuring hayang ngakurkeun fakta jeung realitana dulur catat ungkapan saya pada malam hari ini barudak zaman ayeuna keur terbuai suasana terjajah terhipnotis oleh indahnya internetan betul di Facebook Twitter Instagram TikTok kiai ge kabawa gelo nu lucu mah di Sukabumi eta nini rek ngahurungkeun kompor HP disarandekeun kana gas Kang disetel dibuka aplikasi TikTok cetrek tenet ngajak incuna siap jang tenet teroreroret asik goblok cek aing teh eta nini zaman no kade mak komo ayeuna mah nini ge ece Facebookan nini Facebookan ngaranna sok gerateangan di beranda pencarian seueur cantik teh alah dipoto make HP Vivo geuningan ya Allah ya Robbana bari geus map Vivo make aplikasi B216 teh geuning anjir geulis deui ya Allah naudzubillahimin terutama ibu hati-hatinya mohon maaf nih ibu anu boga aplikasi TikTok yang memang digunakan untuk joget-jogetan hati-hati tuluy ku ibu geus joget dina TikTok komo ngumbar aurat ku ibu diupload kana Facebook atawa kana aplikasi naon bae ku ibu upload yang memang aplikasi tersebut anu eta aplikasi teh notifikasina bakal katempo ku ratusan jelema nu aya di mana-mana ku ibu diupload ku ibu tersempet dihapus ibu maot video tersebut masih keneh aya Masya Allah maka eta bakal jadi dosa jariah anu ngalir terus ke alam barzah padahal ibu nama geus teu joget deui padahal ibu nama geus teu nempokeun aurat deui ngan video na masih keneh bergoyang di media sosial padahal ibu geus teu berbuat dosa deui tapi dosana ngeureueuh terus ke alam barzah naudzubillahi min eta kade ce hapusan nu boga TikTok tadi atuh ieu teh deui adanya cenah komo khawatir geus rumah tangga nyonyoo HP ya Allah ya Robbana aya teu bisa ngagunakeun masukeun ku paribasa kieu ce gara-gara loba HP jadi loba Facebookan gara-gara loba HP jadi loba salingkuhan jadi loba bener tuh gara-gara loba HP jadi banyak inboxan
gara-gara loba HP rumah tangga acak-acakan rumah tangga naudzu. Kata kade hati-hati sing pandai-pandai menggunakan media sosial dodoja fitnah di akhir zaman semakin loba aja. Hati-hati minum nyaho atuh Kang mun dihauskeun kitu atuh da urang ge nyaho kabeh ge nyarahun aing teh haus. Ya kembali deh ke generasi ke barudak urang. Mending budak urang teh ala kadar Facebookan, ala kadar Instagraman, ala kadar main WhatsApp. Ya Allah, ieu barudak teh geus terbuai suasana ku indahna main Mobile Legend. Lamun geus kacanduan ku games ibu, ya Allah ngaji wegah belajar salat oge naudzu. Yang paling membahayakan Kang budak mending Facebookan ieu geus mencari situs-situs porno, tontonan seksual, film-film yang tidak layak dikonsumsi oleh umat Islam. Biarpun mereka tidak mencari, tapi iklannya tetap muncul. Naudzubillahi min dzalik Pak. Lamun budak kurang lemah akidahna, dhaful akidah, demi Allah saya katakan, maka barudak bakal nurutan kana eta program tungtung nama dulur bakal karti teh kok disensor aya budak ece parabola atuh bah teu ngarti mah parawan jebol ti heula nepikeun ka disindiran kieu pan Karawang tempat berjuang aduh Cianjur tempat bertempur. Aya parawan zaman sekarang susu bujur sesa batur iya amit-amit gilai lasya lalaki ge sarwana kaci soka kaci kini aduh Cipari di Majalengka aya pemuda zaman kiwari nini diperkosa nini naudzubillahi min hal seperti ieu teh ibu bapak nu dihawartirkeun sieun budak-budak urang sieun turunan urang sieun anak-anak urang mah hati-hati ya serius ya dayus hukumna keur kanu jadi kolot lamun kolot ngantep budak migawe maksiat sedengkeun siksaan pikeun jalma dayus jangan harapkan ibu jeung bapak hayang lincak surgana Allah seungit surga ge umi ku Allah moal dibere. Budak diantep bodoh tina agama lemah akidana kadituna tunggul dirarut catang dirempak naudzubillah tungtung nama sagala pamun karotan dipigawe kumanehanana dampakna nepi kawani mabok-mabokan bahkan berani melakukan perjinahan catat maka dosa jinahna bakal ditaplokkeun kanu jadi indung jeung bapakna. Naudzubillahi min ya moalna naon ieu rada peureus moalna naon kena aya naon mah aing bebejahe ka Mang Asep di dieu mah Mang Asepna eueuh deui oh aya aya bro Mang Asep cek Mang Asep teh tenang tadi geus ngomong kieu soalna Mang Asep tenang pokona Arjuna bebas we ceramah di dieu mah pokona geus disiapkeun rokok saselop tadi ngomong kitu tenang bae da cenah balik malilakeun ieu meureun oh siap cek teh Kang Asep siap cek tuh hing cek Kang Asep teh mah teu ngomong kitu ngabejaan nih henteu Kang Asep heureuy campur heureuy mah
Heureui sanes nyindiran sanes ngabejaan. Oh tuh Arjuna Kang Asep mah teu biasa kitu, mun teu biasa biasakeun. Kembali ke lab. Terus kudu kumaha tuh solusina ye? Sangkan generasi mempunyai akhlakul karimah, bahkan indung jeung bapana ge hayang jadi soleh jeung solihah. Pingin tahu jawabannya? Pingin tahu jawabannya? Kita simak bareng-bareng baca sholawat dulu berjamaah. Siap? Oh, siap bantuan aing. Siap. Bisa dipotong gaji sing bener. Sallu ala Muhammad. Saduna fi dunya wujuna fil ukhra. Barek kopi atuh leuleus kitu nakol naga aing. Kang Asep anak buah teh leuleuseun peuting. Siap sing halus. Salawatan tapi bareng-barengnya leuleus karunya. Saduna fi dunya wujuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra. Saduna fi dunya wujuna fil ukhra bi khadijatal salawat. Allah fazuna bil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra. Saduna fid dunya fazuna bil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra. Ya ukhailal ihsan wal 'afa wal kufran qaratan lil hayran innakum bi adra. Ya ukhailal ihsan wal 'afa wal irfan qaratan ya asyad innakum bi adra. Sa'luna fid dunya Allah fawzuna fil ukhra. Semuanya salawat. Bi khadijatal kubra wa fatimatal zahra. Saduna fid dunya fawzuna fil
خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء اللهم صل وسلم وبارك عليه. Teruskan, lanjut, serius, mual capek mual, sahanu capek, oh kenai ibu abdi mada capek oke, ceramah dibayar, ngisinkan dibayar.